warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi anu ngabiantarakeun anu judulna Romaja Sok Mabok-mabokan. Tepangkeun wasta abdi Aya Ramadhani. Lajeng Najib Aberyana anu ngadamel teks biantara. Abdi sareng Alia ti kelas 11 MIPA 2. Purasun wilujeng enjing. Langkung ti payun hayu urang sanggahkeun puji sareng syukur ka hidarat Allah Subhanahu wa taala. Margi ku rahmatna urang tiasa riung mempeu di tempat ieu. Hadirin sadayana anu ku simkuring dipika hormat. Nuhunkeun waktosna. Kanggo abdi anu bade nyampaikeun bahayana mabok-mabokan. Akhlak tur moral. Anak muda ayeuna mah tos kacanduan turunannana. Kabongkahan remaja di mana-mana termasuk remaja anu sok nginum anggur merah atau cai amer geus teu aneh deui. Anggur merah manghirupkeun imunan alkohol anu dinambeuna tina buah anggur fermentasi anu perantos abad-abad. Jenis anu berkeun Indonesia biasana sok ngalunjak kana anggur beureum lokal anu populer disebut amer sareng anggur beureum. Anu ngadahkeun rasa pait, tapi lainna barudak ngora zaman ayeuna mah nginum cai amer keur gagayaan hungkul. Bari jeung teu apakana pibahayaeunana. Bahayana mabok nyaeta ngaurkeun karaksukan saraf, ngamebatkeun gangguan jantung, ngamebatkeun sistem reproduksi dan kecerdasan. Ngan gayun batur ngaganggu fungsi ati, ngaobatkeun darah tinggi, ngaluarkeun kakeuheuh dina awak, saingetan kahirupna. Meuning ayeuna mah meumpeng acan kecanduan alkohol, hayu urang eusian kegiatan-kegiatan anu bermanfaat. Meumpeng keur ngora keneh, ameh teu kacanduan alkohol. Nu sakitu wae anu tiasa simkuring kapihatur, hatur nuhun kasadayana. Hapunten bilih aya kalopatan atau kakirangan dina biantara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.